Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Law ra'aita lamun ningali anjeun al ajala kana ajal wa masyirahu jeung kana tempat balikna ajal. Abogodta maka ambak anjeun al amala kana lamunan wa gururahu jeung nimuna kana itu amal. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. Laukila lamun diomongkeun li ahli nari ka ahli neraka. Innakum sayaktasna aranjeun. Makitsuna eta cicing kabeh finari dina neraka adada kulli haswatin kalawan sabing bilangan sakur-sakur geusik fid dunya anu aya di dunya. La farihu maka tangtu bungah itu ahli nar. Walau kila sareng lamun diomongkeun naon li ahlil jannati ka ahli jannah naon innakum sayaktasna aranjeun makitsuna eta cicing kabeh fil jannati di surga adada kulli haswatin kalawan sabing bilangan sakur-sakur geusik halahazinu maka tangtu nalang sa ieu ahlil jannah walakin tatapina ju'ila dijadikeun lahum ka ieu ahlil jannah naon al abadu langgeng salawasna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud. Laula an asyqa lamun teu matak mayahkeun kami ala ummati ka umat kami la martuhu mangka marentah kami ka umat kami bisiwaki kana nyusur ma kulli sholatin sarta tiap-tiap salat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Asy-Syaikhaini Bukhari Muslim. Lau kuntu lamun bukti kami amiron eta anu marentah ahadan ka hiji jalma ayasjuda kana yen sujud ahad di ahadin ka hiji jalma la amartu maka tangtu marentah kami an-nisaa ka pirang-pirang awewe ayasjudna kana yen sujud ieu nisa di azwajihinna ka pirang-pirang salakina ieu nisa lima karena perkara ja'ala nu ngajadikeun sallallahu Gusti Allah lahum ka ieu azwaj alaihinna wajib ka nisa minal haqqi tegasna tina haq. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud. Lau nazala lamun turun Musa ka Nabi saha Musa Nabi Musa pattaba'tumuhu tuluy nurut aranjeun ka Nabi Musa wa taraktumuni jeung ninggalkeun aranjeun ka kami la dalalatum maka tangtu sasar aranjeun ana ari kami hadzukum eta bagian aranjeun minan nabiyyina ti pirang-pirang nabi wa antum sareng ari aranjeun hadzi eta bagian kami minal umami tina pirang-pirang umat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Abdillah ibnil Harits katampi ti Abdillah putrana Haris. Laula nisa lamun teu aya pirang-pirang awewe la ubida maka yakin diibadahan sallallahu Gusti Allah haqqa ibadatihi kalawan sabenarna ibadah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Anasin katampi ti Anas. Lau ya'lamu lamun nyahoan sa'alma jalma nu ngaliwat baina yadayil musolli di hareupeun jalma nu salat ma kana perka madza kana naon alaihi nu anunya bahaya alaihi anu bahaya keur jalma anu ngaliwat lakana maka tangtu bukti naon aya kipayen cicing ieu simar arba'ina kana 40 khairun eta leuwih alus lahu pikeun ieu simar min ayamur tinimbang yang ngaliwat ieu simarun baina yadayhi di hareupeun jalma anu salat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Jahimil al-Ansari katampi ti Jahim al-Ansari. Lau kana lamun bukti libni Adam eta tetep ka anak Adam naon wadiyani dua jurang min malin tina harta labtagho maka tangtu neangan ieu ibnu Adam salisan kana anu katilu wala yamlau jeung teu minuhan minuhan al jawpa ibni Adam kana beuteungna anak Adam naon ila turabu angin taneuh waya tubuh jeung narima tobat sallallahu Gusti Allah alaman ka jalma taba anu tobat ieu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Asy-Syaikhaini Bukhari Muslim. Yastahi kudu ngarasa era sahadukum salah sahiji aranjeun min malakaihi ti dua malaikat nasiah min malakai hidaini ku dua malaikat
ahad anu duana. Adaini anu duanana ma'ahu sartana itu ahad. Min malakaihi ti dua malaikatna si ahad aladaini anu duanana ma'ahu sarta ahad. Kama yastahi seperti yen era ahad. Min rajulaini ku dua lalaki sholihaini anu soleh duanana. Min jiranihi ti tatanggana itu si ahad. Roma sareng ari itu dua malaikat ma'ahu eta tetep sarta ahad. Bilaili dina waktu peuting wan nahari sareng waktu beurang. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. Laisa teu aya naon albiru kaalusan min husnil libasi eta tetep tina alusna pakaian. Waziyi jeung tingkahna. Walakin albirra tetapina ari alus. As-sakinatu eta tenang awak wal waqaru jeung sopan santun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sadailami Imam Dailami an Ibnu Mas'ud an Ibnu Sa'idin katampi ti Ibnu Sa'id. Wallahu a'lamu bissawab.